Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana di mana bae ayana. Anu salamina manco dina ieu acara dongeng Sunda. Tepang deui sareng Kang Arit nyaeta dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan urang tiasa nyanak pieunteugeun tina ieu dongeng ngajantenkeun gambaran hirup urang kumuh di alam dunya. Sareng mudah-mudahan mitra-mitra tiasa kahibur ku ngalangkungan ieu acara dongeng Sunda. Tambah ngalamunnya tambah ngagayot gado saur sepuh teh mah. Dongeng Sunda anu nyanak judul Ngadu Siluman. Ayeuna teh seri ka-40. Kamari teh dina seri ka-38 nyaeta nyarioskeun nyaeta mangkata nuju tarung sareng si Turungwul. Dugi kadinya nya mitra-mitra kamari teh. Supados teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ieu acara dongeng Sunda teh urang kawitan bae. Dar ah. Mangkanta inget ka sobatna pok mangkanta nyarita carana semu nu ngagarendeng. Boh burak barik ya tulungan kaula kaancam nyawa ku si Turunggul nyata ku hiji siluman. Kitu cek mangkanta beres nyarita kitu ngadak-ngadak sega arek turun hujan. Langit anu tadina angkep teh ngadak-ngadak jadi geuman. Oek kumaha we arek sak gebret-gebreteun hujan bari dituturkeun ku sora gelap newecing balaledag. Atuh sararea ke mending ngagararabag asup tah satar aki lembing warga kabeke ngagararabag. Yang basatar mah geus apaleun den eta teh siluman puhitan mangkanta. Warga gecing mending ngararenjak ngagarabag bari nungkupan celina sabab eta gelap menit tarik kengkelapan menicing badalasat siga anu nyamran kana awak. Barang anjing eta cakaka aya sora mening ngagak-gak sorana handaruan. Matakeun kadengena malahan masih Turunggul ge nepikeun kadanga. Si horeng eta teh sora si burak jeung si bari. Nyaeta sobatna mangkanta anu tadi digeroan. Karek kitu teh kanyawan jelek aya dua makhluk anu narangtung tupangeun mangkanta.
awakna jarangkung badak seung nerengeteng selinar bing panana melotot pewerna anu monyong pikakilaun panana nusuk anu sipit ular gilir pari mencong kasih turunggul barang anjing eta las sora gelap teh ngadak-ngadak leungit deui. Wah, pokok lepaskan sia dodongan kaulah, ha? Lamun sia teu ngalepaskeun dodongan kaulah, kapaksa sia ku aing rek dicangkala, rek dijieun cocok. Kitu cek si burak anu panana melotot mencrong kasih turunggul. Ya sia tunggu siluman kagok anu tukang ngakanan sia-sia sajen. Ayo lepaskeun dodongan aing. Lamun sia teu wani ngalepaskeun kapaksa urus sia ku aing rek dilepaskeun. Kitu cek si Barik. Atuh si turunggul teh nafsu. Aok si turunggul ngagorowok bari melak cangkeng anu saterusna ngalepaskeun Mangkanta. Atuh Mangkanta teh bro namru Mangkanta maksakeun ngagolondang nyamperkeun ka warga anu keur ngarariung. Wah, murah, mari, ngomong ngebelon siapa? Iya mah urusan aing. Ya mah urusan aing lain urusan sia. Ayo kerain dit, keramanto ke negara sia. Aing mah datang ke tempat. Aing mah dititah kudunungan aing. Hah? Aing datang ke dia lain ke irit kucaiki, lain ke bawa kucai lejang. Sia nu kudu ini. Kitu cek si Trunggu pari melak cangkeng. Baik, yo kunyuk siluman kagok deh. Bener-bener nonton si kono mah yang dikocoran. Ah, Akang, anu kieu mah urang sate we. Urang bawa ka nagara, urang pake parab hiu. Kitu cek si Bari. Atuh, si Turunggu lain dikieu nafsuna. Cirang, si Turunggu loncat anu saterusna hiu. Si Turunggu nalajang parep nangahiung bangbaraan. Anu maksudna arek ngagedor awak si Burak. Si Burak aduh tadi geus siap siaga ningali serangan si Turunggu kitu. Sakilat manehna loncat yoplos. Serangan si Turunggu ngakanangin tolojong. Si Turunggu awakna melonjong. Tapi sakilat si Turunggu malik deui. Jelang anu saterusna nyerang deui arek ngagedor dada si Burak. Si Burak tegempeur. Si Burak lang kencang maina luncat ka sisi. Los. Serangan si Turunggu ngakeblos. Cakakak si Burak seri beni si ganungeuna.
Reka mana sia teh? Hah? Tunggu. Iya, kau lah mah di dia. Montong kawas bawah dari gelut. Hah? Sia teh. Tunggu. Aing mana dia jeung lancik aing. Sok, arek lewat sia teh rek main peta upat. Hah? Kita cek si burak mah panas. Atau si terunggu teh lain dikieu nafsu ngagugudug ambarah teu kawadahan. Wah ajar bener sia. Ah, ayang diberesan ku aing. Ayo maju dua anak kunyuk montong hiji-hiji. Aku keraing akan sasiki mah. Hah? Itu cek si terunggu. Tunggu, montong gede hulus ya. Montong hayang maju duaan. Aing pan pogo can aku sia. Ayah maju. Itu cek si burak bari cerang, si burak darajang parut nangahyong bang baran. Maksud arek kedor. Parang si terunggu tegoku celang lucat ka sisi. Tapi tekanyahan si burak anu leuwih gagah sakti tibatan si terunggu. Ningali serangan ngagelbos teh nyaho jelag. Si burak geus aya gigireun si terunggu. Tantap parah, yau. Parep si burak ngaheong bang baraan. Tapi silek di ngakedor kana gado si terunggu. Yuk, kedau. Atau si terunggu teh mending ngagoak. Aduh, kurang ajar. Siang ngabolahan, ah. Itu cek si terunggu bari ngadalig deug. Dina kayan kita jelang. Si budak loncat, awakna ngapiur. Langsung mapag sirah si terunggu. Yau, kedau. Tapi silek deui tanggalan si budak nanggal pisan kana sirah si terunggu. Si terunggu ngakuak lain dikieuna. Cari jeug. Awak si terunggu ngajari jeug. Da memang atuh teu imbang. Ari si terunggu mah siluman kagok anu teu boga pasukan. Lamun cek urang mah ngan sabatas rahayatna. Nyaeta siluman anu anyacang neneangan mangsa. Sedangkan si burak jeung si barik mah hiji pamimpin anu boga pasukan. Atuh keur nyarepan samangsa si terunggu mah entengan keur si burak mah. Ayo, monggo. Patrokeun pangabesa sia. Sampai di mana? Itu cek si burak bari melak cangkeng. Nah, si terunggu nafsu lain dikieuna. Maena ngakibegeun awakna. Eta awakna jadi gede. Kumaha we kelong leungeunna kaluar jangjang. Jeleng. Eta si terunggu anu geus ngajadikeun siga manuk gede. Kumaha we kalong tapi badag kacida. Anu saterusna nyerang rek ngerekep rek ngarawu. Nyeta rek ngarawu si terunggu. Si terunggu teh gugup. Ngasakilat si terunggu ngakibegeun awakna. Atuh jileg. Awak si burak ngajadikeun gede. Aya meureun 20 tikeun teh awak anu tadi. Pogoe atuh ningali si terunggu teh kumaha we ningali papatong. Tanta parah dengan heu. Eta si terunggu anu mangrupa kalong teh ditangeu. Heu, kebut. Negang pisan kana anu. Atuh si terunggu teh mending ngagoak. Awakna teh bebet, les. Wujud tadi anu siga kalong teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Jangelek aja dikedei si terunggu. Wah, sia kurang ajar. Urak
Barik. Baru siang ku aing lain antepkeun. Padahal sia mah hayang kojorna teh. Itu cek si Turunggul. Mantang loba ngomong sia teh Turunggul. Bolu saeutik, sok lawan lanjut aing, ah. Itu cek si Barik jeung ngahatean. Si Turunggul bener dia geus nafsu ngaku guduk ambarah geus teu kawadahan. Serepet. Si Turunggul mesat pusakana mangrupa gobang. Eta gobang teh kacida panjangna. Mane babarasatan katojo ku sinar bulan. Jang si Turunggul loncat pedang nangaheuk bangbaraan. Tarik alabatan kilat. Heu. Tami selek deui eta pedang ngababad beheung si Turunggul. Ngababad beheung si Burak nyaeta ku pedang si Turunggul. Atungan sakali ge beheung si Burak teh ngagelenceng. Teu beres teh kitu, heu. Eta pusaka mangrupa pedang si Turunggul ngababad deui kana cangkengna si Burak. Heu, prak. Anu saterusna awak si Burak dicacar bolangkeun. Atuh teu lila awak si Burak geus babalatak leuwih kana 20 sikina. Jadi 20 potong. Atuh kabeh warga ge meuni ngaharuleng manggilakeun ningali beheung si Burak anu gugulutukan. Awakna oge katingali pisan. Tapi si Barik mah kaleme estuning teu kapancing. Lain warga wae nu reuwas teh mangkan tage peuninga gebeg ningali sobatna andelan manehanana. Aduh, kumaha ya si Barik nepikeun ka kieu kitu ceuk mangkanta. Kakak, si Turunggul seri ngagakak ngeunah pisan ningali musuhna anu geus dicacag ku manehna. Wah, asa kitu sia, hah? Pangabisa teh. Ai suka ngaran si Burak, ngaran si Barik jago. Kae maju. Awanan. Tanpa sakit. Masa si Zaki ayeuna ku kaula bakal diberesan. Madak sing percaya ka kaula Zaki. Yang menderesa saja si Zaki kudu hade, ha? Itu cek si Turunggul ade bonga. Atuh aki lembing ge ningali kitu mah meuni bungaheun. Pak aki lembing nyarita. Syukur Turunggul. Kaulah percaya ka maneh, hah? Maneh nu leuwih gagah jeung leuwih sakti. Sok kojoran tah hiji deui. Montong di atap tuman. Kitu cek aki lembing bari nuduhkeun ka si Barik. Ya. Kuat oke. Iya kena ciri cecenguk pasti ku kaula bakal dikojoran, ha? Wah. Itu cek si Turunggul bari malik ka si Barik. Si Barik anu keur mesem. Yes, tuding teu kapancing. Teu kitu teu kanyahoan. Teu kanyahoan ti samemehna. Jeleg. Eta potongan awak si Burak anu tadi dicacag ku si Turunggul teh jeung jeleg harirup deui. Anu tadina 20 potong nya ayeuna ge jadi 20 wujud. Sorana sarua. Awakna sakabehana ge sarua, kasaktianna ge sarua. Cakakak. Si Burak seri mending ngagagak. Dasar siapa? Ulukul.
Dasar si tunggul. Kubata siya. Itu cek si burak bari belak cangkeng. Atuh kebeg. Si tunggul meningat kebeg. Bener musuhna gagah sakti mandraguna. Atuh si tunggul mundur ke tukang bari ngatur posisi kuda-kudana. Mereka mana sih? Montong undur-unduran. Aja dong, aing bakal diparagat ke nyawa. Gitu cek si burak. Mari jelang loncat. Si burak anu hiji loncat. Atau otomatis anu kabeh ge nyerang ka si turunggul. Si turunggul pada ngaraponan. Pada ngajejek. Pada najong pada nonjok. Ari pedang nabut bet terus ngababad eta awak si burak. Tapi nu tadi teh setiap dicacag ku si turunggul cuk jelek jaradi deui. Malahan mah ena mah geus leuwih loba. Ena mah leuwih 30 siki. Rupa si burak anu sarua sakti jeung sagalana. Atuh nu saterusna si turunggul direweg ku si burak anu sakitu lobana. Si turunggul geus teu bisa usik balik. Manehna pada ngararecet, manehna pada nyiksa. Anu akhirna si turunggul les ngaleungit babur deui kanu jauh. Manehna teu sanggup nandangan kasakten si burak. Di luhur aya sora anu kacida tarikna bari sorana aweuhan. Wah, turunggul. Ayeuna aing eleh tunggu isuk apa ketok. Pasti ku aing bakal dibalas. Kitu cek si turunggul. Bari ngabiur ke awang-awang kabur di eta tempat. Cakakak si burak seri meningeuna. Ngan sakitu kabacos teh Kitu cek si burak. Bari mainna molotot kaki lembing jeng kabah satar. Wah, usikan kak, ayo manusia ku kaulaku dikumahakeun, udah di kajaran atau kumaha? Itu cek si burak nanya ka Mang Kanta. Gus, burak, ayo nama geus urusan kaula. Jig we, anjeun eueuh hak ngahukuman keur urang manusia. Ayo nama jig we gerak init ka nagara. Kan urusan si satar jeung si aki lembing ayeuna mah geus jadi urusan kaula. Kitu cek Mang Kanta. Atuh geus kitu mah cedok. Si burak jeung si barik nyembah ka Mang Kanta. Anu saterusna si burak jeung si barik indit ti eta tempat dituturkeun ku sora gelap nu cing balaledag. Sorana tarik mata gemper kanu ngadenge. Kabehanana ge mareng pekan ceuli ku mata katorekan kana ceuli. Anu saterusna lila-lila eta sora gelap jeung katingalin angkeup rek hujan teh leungit. Ayeuna mah di eta tempat jadi simpe deui. Kumaha we model mimiti. Basa tarjeng aki lembing atuh menira rempodan geus kitu mah. Manehna geus pasrah yen pasti bakal dicangkalak. Sak, bapak-bapak sadayana tewak isi satar jeung si lembing. Ayo barengkos. Urang bawa ka desa.
engke di ditu dikumakeun da geus idik mayana moal teurak ku bedog aya kurang mah. Di ditu mah coba urang gantung, urang hukum picis kitu cek Mang Kanta. Aduh, ampun Jang Kanta, ampun. Abah narima salah. Kitu cek Mbah Satar ampun-ampunan. Wah, nu kieu mah montong ampun-ampunan. Hayo kojoran. Kitu cek Aki Uhe. Ya kojoran tuban. Ayo. Atuh. Abong masa ngan beriak. Eta Mbah Satar yang Aki Lembing pada nyiksa. Aya nu ku bedaog, aya nu ku panengge, rupa-rupa kajadian. Rupa-rupa panengge ditinggangkeun kana awak Aki Lembing jeung Mbah Satar. Tapi dan tadi teh awakna wedog teu teurak ku nanaon, teu teurak ku pakarang. Tapi da Aki Lembing jeung Mbah Satar teh manusia biasa anu tingkat pangabisana terbatas. Anu saterusna Aki Lembing jeung Mbah Satar kapiuhan teu inget di bumi alam, sirahna pada ngadagoran, pada ngajejekan. Geus, cukup. Katinggalina mah geus kapaehan si Satar jeung si Lembing teh. Kitu cek Pak RT gancang misah. Atuh warga teh mending ngahegak, capek lain dikieuna. Aduh, saterasna bade dikumahakeun ieu teh Pak RT. Si Satar jeung si Lembing teh daningan ari ditanda sama. Manehna teu bisa. Ya ayeuna mah sok we talian bisi kabur barengkos. Sok urang bawa ka desa, urang jagarakeun ka Pakuwu. Kitu cek Pak RT. Marentah ka warga supaya nalian Mbah Satar jeung Aki Lembing. Atuh teh hararese geus meunang panitah ti Pak RT kitu mah. Mbah Satar jeung Aki Lembing anu saterusna ditalian. Awakna dibarengkos ku tali ge tali inyuk. Anu pamohalan bisa lesot, pamohalan bisa pegat. Komo ningali Aki Lembing jeung Mbah Satar kaayaan geus kapiuhan. Beungeutna gemek tapak paneungeul. Sanajan anu tadi maehna wedug ke anger we, ari gemek mah beungeutna mani kaciri pisan. Berarti ieu tos ditalian sun. Tos kumaha? Sok ayeuna mah lain ieu panggul. Pada manggul, hayu urang bawa ka kantor desa, urang serahkeun ka Pakuwu. Kitu cek Pak RT. Atuh anu saterusna Aki Lembing jeung Mbah Satar geus menang nalian kitu mah diparanggul, anu saterusna dibawa ka kalurahan. Nyaeta rek disetorkeun ka Pakuwu. Cara kumaha? Cara mere hukuman ka jelema model kieu. Sora ayeuh-ayeuhan warga asa atoh. Manehna geus lamun dina moro mah bebeunangan. Hari-hari tak Mbah Satar jeung Aki Lembing geus teu walakaya. Awakna ruksak rujad pada nyiksa keluarga. Eta warga nu sakitu lobana teh bari ayeuh-ayeuhan nuju ka kantor nyaeta ka kalurahan rek nuju ka Pakuwu sakalian rek laporan. Sabab memang Pakuwu ge geus apaleun. Sabab bo langsung ti Pak RT, ti palebe atawa ti warga anu sejen. Kan ari Pakuwu pan teu bisa kukumaha. Da Pakuwu pinter soteh dina administrasi, dina tatanan kanagaraan. Ari dina urusan gelut mah hampura Pakuwu teh teu bisa kukumaha. Makana Pakuwu nyerahkeun ka Pak RT sok we kumaha carana
supaya si Satar jeung si Aki Lembing bisa kacangkalak. Eta uhan warga teh menirame saheng kacida. Malahan mah ibu-ibu naoge jeung barudak ngadenge hauhan anu oyah-oyahan kitu teh atuh kalaluar. Nempo warga geus maranggul nyaeta si Bah Satar jeung Aki Lembing. Heuceu mah menibung eta si Satar tah tukang nyian masalah teh ka panggih kitu ceuk hiji. Nya da dina kitu mah bener si eta tah nu ngaganggu teh tah nu jadi masalah teh. Oh, nu kieu mah halela mah di ruang karepes. Oh, pan ari dibantuan ku siluman mah hese pisan dielehkeunana. Pan oge amun teu kitu mah wah kitu cek sebagian warga anu galecok ngobrol. Teka catur di jalana abringan warga teh geus nepi ka kantor kepala desa atawa kantor kalurahan. Harita ge pakuwu geus pada nyusulan. Harita mangkanta ge geus nyarita jeung pakuwu pok mangkanta nyarita. Taya pakuwu si Bah Satar jeung si Aki Lembing teh tos kacangkalak mah keluarga kitu cek mangkanta. Oh, loh na tuh mangkanta ya dari masalah ke si Bah Satar mah kuring ge apa ngan ari ieu anu jadi urang mana ye kitu cek pakuwu bari nampo ka Aki Lembing. Eta teh anu di pentas sarayan di pentas tulung ku si Bah Satar teh ieu ngaranna teh si Aki Lembing pakuwu kitu cek mangkanta nerangkeun. Oh ya tuh ari gitu mah sok asup we ka ruangan itu tuh engke urang interogasi geus beurang. Ayeuna mah urang badami we ngan wayahna we anu di dieu jaga kudu loba jeung bergilir we ame teu pinu teuing kitu cek pakuwu. Mangga pakuwu mangga pakuwu anu saterusna Bah Satar jeung Aki Lembing diasupkeun ka hiji ruangan anu terusna pantona digembok. Geus kitu eta petugas teh nyamperkeun deui ka pakuwu. Atos Pak, pakuwu. Oh syukur. Oh ayeuna mah bapak-bapak caralik we caralik kitu cek pakuwu nitah ka warga darariuk. Anu salajengna ieu teh kumaha pakuwu da intina mah ieu teh da si Satar teh moal tiasa dikumaha jeung Chef Waktos nawe pakuwu.